Nuju naraon ya teh? Nuju Arameng teh. Oh nuju Arameng. Teteh tiasa ngiring oge teh? Tiasa. Tapi seta acana orang tepangan sobat caki di bumi. Yuk orang tepangan sararea. Sampurasun sobat caki di bumi. Tepang deui sareng abi Teh Mai. Nah dinten ayeuna Teh Mai direncangan ku Mega sareng Gea. Nah Mega Gea Teh Mai bade naros ya. Upami Mega sareng Gea seneng makan lauk teu? Seneng. Mega seneng oge? Gea oge senengnya, berarti pinternya makan mamam lauknya. Nah sobat caki di bumi oge kedah emam lauk supados pinter. Nah ayeuna Teh Mai gaduh tebak-tebakan yo. Lauk naon anu ageng? Lauk paus. Hiu. Sobat caki lauk naon cing anu ageng? Nah di bumi pasti nyebat oge pasti aya nu nyebut lauk teri. Teri ageng apa alit? Alitnya. Nah si ayeuna Teh Mai teh nyariosna kok lauk wae. Kieu maksud nanya dina carita Alkitab aya lauk anu ageng anu nelek jalmi. Terang teu? Terang. Saha cing? Saha? Yunus. Mega saha cing? Yunus. Tah sahabat caki terang Yunus. Tah ayeuna Teh Mai bade nyaritakeun tentang Yunus. Tah kieu carita nanya Mega sareng Gea. Hiji mangsa Yunus teh disaurang ku Gusti dipiwarang ka Niniwe, ka kota Niniwe. Nah Yunus ngupingkeun naon anu di saurang ku Gusti. Saur Gusti kieu, Yunus maneh kudu indit ka kota Niniwe. Engke lamun geus maneh nyampe di kota Niniwe, maneh kudu ngabejakeun ka jalmi anu aya di kota Niniwe. Kajarahatan maneh kabeh di Niniwe Gusti teh nyaho. Jadi di Niniwe Mega mararana teh jararahat. Tapi Gusti miwarang Yunus supados nyaurkeun 40 poe deui kota Niniwe rek dihancurkeun ku Gusti. Wah, kumaha tah sahabat caki upami kota urang dihancurkeun ku Gusti. Mega kumaha upami bumi Mega dihancurkeun? Sieun. Gea sedih. Nah sahabat caki oge pastinya kitu oge sedih. Nah kinten-kinten Yunus angkat henteu? Kan tadi saur Gusti Yunus piwarang angkat ka Niniwe. Kinten-kinten menurut Mega sareng Gea Yunus angkat henteu? Kan tos dipiwarang ku Gusti. Henteu sahabat caki angkat teu kira-kira? Tah leres saur sahabat caki angkat. Tapi Yunus teh angkatna henteu ka kota Niniwe. Yunus memang angkat ke pelabuhan naik kapal, tapi henteu ka kota Niniwe, ka kota sanesna. Ujuk-ujuk tah di tengah laut si kapalna teh oyak, ombakna teh ageng. Kulantaran naon cing? Yunus henteu ngalaksanakeun parentah Gusti. Kan tadi piwarang ka Niniwe ieu mah henteu. Janton sadayana orang-orang anu jalmi-jalmi aya anu aya dinu kapal sarieun, hayu urang ngadoa ka Gusti supados si urang salamet kabeh. Saur si Yunus teh, rek kumaha oge tetep da ieu mah kasalahan abi. Kan abi teh dipiwarang ku Gusti ka Niniwe tapi abi teu ngalaksanakeun. Nya geus we ayeuna mah alungkeun we culungkeun we abi ka laut. Terus dialungkeun tah tos kitu si kapalna langsung jalan deui, tenang, ombakna tenang deui. Akhirna Yunus tah tos diancurkeun ka laut. Kira-kira Yunusna kumaha tah? Maot apa kumaha? Maot teu? Maot. Gea Mega maot teu? Henteu. Sobat caki kira-kira Yunusna kumaha tah? Diteuleum tah kumaha tah? Oh bener sobat caki, Yunusna henteu maot. Yunusna ditelok ku lauk gede. Wah, kabayang tuh
Yunus teh kan bapak-bapak, laukna sagede kumaha? Agung, nya agungnya. Nah, tah Yunus ditelek ku lauk selama 3 poe 3 wengi di jero beteung. Di beteung saha? Beteung mama? Sanes, beteung lauk nu ageng teh nya. Tah, pas kitu Yunus saking di jero beteung lauk Yunus ngadoa ka Gusti. Yunus nyungkeun hampura ka Gusti. Yunus bade ngalaksanakeun naon anu diwarang ku Gusti. Nah, teras gitu Gusti nganguping doa Yunus ka Gusti. Terus si lauk eta teh mutahkeun Yunus ka darat. Akhirnya Yunus selamat. Terus gitu Yunus angkat ka kota Niniwe. Tadi saur Gusti bejakeun ka kabeh jalma. Nah, akhirnya Yunus ngabejakeun ka jalmi. Hei, jalmi-jalmi kupingkeun nya ieu aya saur Gusti Niniwe bakalan dihancurkeun 40 poe deui kabeh hancur. Tah, akhirna jalmi-jalmi ti nu leutik dugikeun ka raja manehna taat, manehna nguping naon nu dieukeun ku Yunus. Akhirna masyarakat sareng rajana taat ka Tuhan ka Gusti, ngadoa nyukur hapunten. Akhirna kota Niniwe teh cios dihancurkeun ku Gusti Pangeran lantaran maranehna taubat ka Gusti nya. Tah, pelajaran ayeuna kanggo kanggo Mega, kanggo Dea, kanggo Teh Mai. Jadi urang teh kudu nurut ka panyaur Gusti. Pan Gusti Yesus teh bikanya kasadayana jalmi nya. Jadinya ayeuna urang kudu nurutnya. Mega, Dea, sareng Sobat Caki orang kudu nurut ka panyaur Gusti. Dugi di dieu carita Caki. Orang tepang deui di lain waktos Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.